Pamirsa kaum dangu sadaya wilujeng patepang deui di Jomantara dina pedaran cerita Sunda. Carita wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu kasalapan. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang, syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat. Sareng pamugi urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, oge urang dipaparin kalancaran dina sagala urusan kitu nya. Mangga ka pamirsa tong nyangkolong teuing kana waktos urang pedar wae cerita Sundana dina judul Dasar Jodoh bagian anu kasalapan urang ngamimitian. Jang Jasim tong kitu nyaritana bet araringgis kula mayo lainan bisi aya nu ngadenge kela. Nah sok kituan ari nyarita Ari Jasim memang anu sabenerna Pak RT ya hayang panggih jeung nu ngaran Jojon. Kaduana jeung memang istilahna nya kumaha hayang ilu ngabantu lah ka urang dieu. Uluh. Memang Jang Jasim ieu di kampung kula teu aya anu bisa ngatasi, teu aya anu bisa ngabereskeun kana ieu masalah. Sabab kabeh ge jelema di dieu mah urang dieu mah teu aya anu bisa kana gelut kitu mah. Sabab di dieu mah lain ahli gelut. Duh sabenerna mah bingung nu teu manghitung-tung yeuh. Kumaha pikeun ngabereskeunana ieu kaayaan. Nya kula salaku tua RT di dieu ngan ukur rumaho ya teu bisa kieu kitu. Loh kudu kumaha yeuh. Tah ieu ye. Punten. Lain Jasim istilahna rek jumago. Lain Jasim istilahna rek nembongkeun pangabisa di dieu. Paralun ampun paralun. Ngan sesuganan urang ari ku babarengan mah sugan ieu pancang pake wuh di dieu rarege di dieu bisa dibereskeun ku urang ku babarengan mah kitu. Kumaha cak kira-kirana tah? Ari tah mah Jang Jasim aya niat hade seperti kitu. Lintang panujuna yeuh kula senang we nu aya lain kitu tah samun sabo. Cumohon Pak RT. Cumohon Pak RT. Dah kitu. Geus ieu mah peuting ronda cuan di kosongan. Tah kitu. Ke lamun aya naon-naon geura-geura berbedanya. Ari Jasim mah rek di dieu we dinu Pak RT heulanan. Keun pokona mah lamun aya sakirana jelema anu nyurigakeun jeung anu aya pilain-lainan geura-geura ka dieu. Kumaha Kang Samun, Kang Sabo, Karti? Atuh lintang ka harti atuh. Jang Jasim ka harti pisan. Nyala ari kitu mah. Urang kayak gerakeun bae para ronda anu biasana jadwal opatan peuting ieu mah urang tambahan. Jadi 7-an tah 8-an kira-kira. Kumaha tah Pak RT? Ceuk pamadegan Pak RT. Atuh kalintang sae. Nah nyaheug ari kitu mah jeung kebenaran peuting ieu saha kira-kira anu kabere tugas ronda ieu. Kebenaran ya Samun jeung Sabo. Tah kitu tah Pak RT. Kabeneran ya
tugas kami dua ani penting jeung aya di si Aceng si Amir jeung nu lainna gitu gitu tah insya Allah lah dia stokeun ke lamun aya bahan anu pilain-lainan mah geura-geura lah ngejat ka dieu ke bebeja lain gitu tah Jang Jasim. Simohon. Ngan hampura bae kitu ya. Pak RT sanes Jasim istilahna arek ngaleulewihan ka urang dieu kitu. Sabab lah Jasim geus mun istilah ieu mah garaget ngadengan kitu. Geus tibareto lah diunggal kampung kadengena. Diranjah ku garong jeung garong bae ieu kitu. Ngen cing kade urang dieu ulah ngajojongkeun nya. Lamun aya naon-naon teh istilahna ulah melencing. Pan aya istilah ceuk bahasa kulot teh mah urang kudu sing salingking pageuh kancing, sing saringset pageuh iket. Oh atuh pasti urusan kadinya mah Jang Jasim. Rek saha deui anu ngamankeun lingkungan di dieu, ngamankeun kampung ieu lamun lain ku urang dieu keneh mah. Katambahan aya Jang Jasim anu siap pikeun ngabantu ngabelaan kaayaan rereget di kampung kami. Kalintang nuhun pisan nuhun. Hatur nuhun Pak RT, hatur nuhun. Tah kulantaran ieu geus kaasup magrib moal lila deui oge urang ngalaksanakeun salat magrib yu urang ka masjid heula lah urang berjamaah jeung nu loba kumaha. Oh mohon atuh hayu. Pamirsa kaum dangu sadaya, urang tunda heula kaayaan di kampung Gempol. Engkau ge baris ka sampeur deui. Urang caritakeun kaayaan Joko jeung reng-renganana anu tos lila katunda. Nyata anu aya di Guha Hulu Wahangan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Alah. Kumacon. Lah beres bos. Si Isa geus diamankeun bos pokona mah. Ngeun moal geura dipurak kitu teh pagisan bos. Keun heulanan moal heulanan. Nyantai we lah, ulah sok burung gusuh. Ngeun mararaneh wayahna. Lamun kula nek beraksi, ulah sampai anu ngaganggu. Beres bos urusan kadinya mah, tenang lah. Pokona mah si Isa nya aman bae lah, moal anu ngaganggu lah, moal anu ngakabak gitu. Bisa hasum. Iyalah. Ulah coba-coba anu ngakabak geura. Nyau pejad we. Dari aku aing gitu. Kumaha geus dibere dahar si Isa. Alah. Tedaikeun dahar dibereke. Keun geus ngarasa lapar mah kegedaekeun. Di mana? Tuh di ruangan handap. Nggak di kamaran lah, tenang bae. Dijaga ku reng-rengan ku anak buah itu tah. Tak yo. Penting ulah kagok beraksi deui lah.
ranjah deui ta kampung Gempol. Biasa dipimpin ku maneh Jon. Ari Isah mah teuing dijaga bae ku si Ocit di dieu. Ya aing ge moal geura ngakabak kana si Isah makeun we heulanan. Ke gaya wancina. Kira-kira ngagayuh ka subuh tah karak teh. Ku aing rek di deukeutan tanu ngaran Isah. Nah telebar gitu. Nah bet muru ka subuhnakeun. Tama urusan aing, tama urusan aing. Ari geus aya di dieu mah nek saha anu bisa ngabebaskeun, nek saha anu aya nulungan. Nyantai we lah. Dege bakal manggih kapuasan ieu aing kitu tah. Geus peuting ieu mah peranjah di kampung Gempol. Bawa be anak buah sakirana anu cukup lah. Kira-kira baraha jelema tanu nek mawana. Mawa bae kira-kira 4 jelema mah. Gitu bos. Si Tamrin bawa si Kiwong tah jeung nu lainna. Beres lah bos. Tah Tiwari geus dek setengah 11 ya. Geus segera siap-siap. Geura siap-siap pikeun ngaranjah di kampung Gempol. Ngan awas ya. Cuan teu hasil, cuan teu barang bawa. Ya, kudu ieu kudu hasil. Sabab naon peuting ieu urang pesta. Nah, pikeun ngareurah-reurah aing lah anu baris murah kadu. Kadu jangkung gitu. Alah, ari bos Joko ku aya bae. Nah, ya kadu jangkung gitu. Geus segera siap-siap. Iya geus nek ngagayuh tengah peuting ya. Beres bos. Tamrin, Kiwong, jeung nu sajana ayo orang siap-siap deui. Siapkeun sapurotina pakarang tah. Pikeun ngaranjah deui urang ka kampung Gempol. Nah, ka kampung Gempol deui. Pan sering teuing meureun. Ulah kagok pokona mah. Kuras bela harta benda urang dinya. Nah, geus pokona mah aing mercayakeun ka si Jojon kuari. Beres bos, beres. Ayo batur-batur. Urang geura keluar ah. Geura nuju ka kampung Gempol deui urang. Siap atuh. Oh, siapa yuk? Kiwari orang geus datang ke sisi lembur ya. Awas, waspada talingakeun kaayaan. Ulah sologoto ya urang ulah coroboh ya. Sabab kiwari mah aya ronda. Ronda nu aya di dinya kabege keuyeub apu beres lah. Disintrek celina bage molintir. Gampang atuh. Ulah sok anggap enteng, Brin. Ulah sok anggap enteng. Soalnya jumlah urangan seutik, kumaha lamun urang dikerepuk ku sakampung. Alah, Keureunan urang boga pangabisa. Cekekan bela urang dieu lah. Ulah anu bere. Ulah nu bere salamet, anu beunang ditewak bebetkeun geus. Lain kitu wong. oh lah. Percuma orang ngulik pangarti ngolah pangabisa.
tak bisa ngelehkan orang dia mah. Lah, yuk. Oh geus mah kumaha dararia bae lah. Penting nama orang siap beraksi yo. Cing kade ulah meleng teuing ya urang ya. Waspada bae lah. Urang kocapkeun keayaan di pos ronda Kampung Gempol anu kiwari keur kararumpul di luluguan Samun jeung Sabo di baturan ku babaturana aya kana tujuan mah eta anu ngalaksanakeun tugas ronda dina peuting waktu harita nyaeta di Kampung Gempol. Mangga urang dangukeun guaranana. Kayaan maneh calalabrek tariseun kieu ya nya. Cik atuh Sabo marung ulah tiris teuing ya. Pangaruh bae ari aya parungan mah aya jeung siduru, aya jeung ngadeang awak yang kabeneran tah di kolong pos di handapeun amben aya sampe 4 beuti mata aya dangdur gitu urang beuleum bae sakalian. Ada nya. Ulah tambah tiris teuing bae ya. Ari tah mah aya parungan panumayan haneuteun. Lain kitu Ohim. Nya tuh. Heuglah. Ohim ngumpulkeun aya naheula aja. Regangna pangpungna. Gatuh urang jauh lah tiris teuing ya. Tambah reheun deui lah. Ya no sakirana rek keliling saha ya. Tah ieu mah kieu bae ya. Aing bae lah jeung maneh hayu urang keliling di baturan beta ku si Agan. Kumaha Gan? Aku siap lah. Agan gak siap. Pikeun keliling kampung mau. Jangan dekok bae di dieu malah digardu asa ku kararasa. Agan gak hayang ngeuleuyeung gitu. Hayang mapai-mapai jalan, melipir-pipir gitu. Nalingakeun kaayaan di kampung urang. Cocok lah heuh. Ja Agan bae tangluk bae digardu geus kararasa. Gas atuh hayu urang nu sajen-sajena si Ohim jeung reng-rengan caricing bari dieu. Parungan ulah sampai pareum bae. Kumaha lamun kitu? Atuh mangga atuh nya siap. Lah hayu urang tiluan keliling ya. Aing sorangan Bo jeung sa. Eta jeung si Agan. Nya Gan. Ayo geus karasol ya dah. Ampun deui. Sok kalau hayu urang keliling heula di mimitian urang ka belah ditutuh ka perapatan terus mulintir urang ka belah kidul. Engke urang tepung-tepung di kadinya tah kapiheuletan di mana Abah Kuminta jeung Mbah Sarja. Gas siap.
Tos kieu kaparapatan kabelah kidul tuh. Orang malipir we ka pipirna imah. Bapak Parman terus ka ditu tuh ka piheuletan imah Abah Sarjanya. Geus hayu. Ade. Ari maneh kan mawa naon? Mawa kentongan ya. Nah aja we tong-tong leutik nu dibawa aja. Ari nunggu dia mah berat teuing gitu tah. Bisi naonnya, dasar waku kulilingan mau betong-tong nu berat, engap capek. Dasar mah agan mah rada bengek, rada engap. Alah, dasar dia sok mana bae ari ngomong ah. Geus ayo. Cing kade, awas urang bari talingakeun kaayaan di dia ye. Nya. Kek buat siga-siga aya anu nyurigakeun tuh. Di belah mana? Belah mana un? Tuh. Sabok, cik perhatikeun. Aya nu ngolebat. Tuh. Kadi belah ditu tuh. Ngolebat nama kapipir. Mang Santa tuh geura tuh. Lah, siga nama aya nu diarah di bayu, waduh. Memang kayaan Bah Santa kan lumayan. Harta bendana. Wah, cik jika orang intip ah. Olohnya ya, ayo ai kitu mah. Nya, dedelan yang kabladinya tah. Aya nu ngolebat tadi tah. Mun teu salah aya 2 kalangkang kabladinya tah. Ya, agan ge sabarara mah tadi ini lo. Bener ngomong kararagok bari jeung rada sieun. Hayang teuing ngaronda dia mah bari jeung sieun bae ai teun teh. Dong lain lalaki bae. Gas ulah liwah. Hayu urang geura tengok ke belah tuh. Lainan ulah lambat teuing. Hayu. Ayo sok. Lah kadalah bener oi. Itu tuh dedelan aing tah lain. Cik coba perhatikeun. Sabok agan siga-siga jelema tuh. Keur nanjeur tuh lah dina deket pagar di burian imah Abah Santa. Ai heueuh. Kabeneran pan kercang bulan bener euy. Wah, nyurigakeun ye. Cik urang inteh heula. Namun yang sekalian bae urang gareuwah ke heula. Urang perhatikeun heula. Bisi salah lain naon, bisi nu boga imah doang lain naon. Tapi aya duaan euy. Aya duaan. Nu mata ge urang aya perhatikeun. Bari di inteh urang lalaunan cing kade awas. Pacuan ulah geura haliwu ye. Beres dah urang udah diangkat atuh. Ayo gan. Sabok siap. Oh siap. Awas urang waspada ya. Bisi urang meleng kayak urang lu kena babuk ya. Nu mantep ge urang waspada tuh. Ay. Siga nama, siga aya nu keliling ya, ronda ya. Awas, dararia. Bertingkah di babuk waing ya. Lah, siga nama si Kiwong mah can ngeuh lamun manehna aya nu merhatikeun kudu ronda keun
bagian si Jojon ieu mah nu mahala ieu. Lamun maranehna aya reaksi si Jojon anu ngebabukan ieu jelema ieu. Sigana mun ronda ieu. Wong, koma kira-kira ya. Siap-siap orang asup ka imah. Ka imah na ya orang dia ya. Waduh siap ayo. Kira-kira na aman ya dah doang nanya. Aman pirakulah. Pan aya anu nalingakeun urang, anu ngawaskeun urang mah si ieu, si Jojon. Lamun aya pilihan-lain pan bagian Jojon tah mah. Itu dah. Oh guys, ayo orang ngamimiten asup ya ka imah ieu ya. Orang ngaliwat bae ka gigir belah ditu tuh. Bongkar bae jandelana. Oh lah ayo. Dasar ge urang asup lewat pipir masuk gararati lah, lewat buri mah. Geus ka gigir bae tuh urang kana jandela langsung. Ayo. Wah, Un. Oi, kumaha. Kadaleko dia nguliwat tuh euy ka gigir belah ditu. Hayu urang tuturkeun. Hayu gan. Aduh. Alah. Aya bae jelema ya. Wah, bener ieu mah pamalingan sigana mah yo. Ayo ulah lambat teuing urang bisa kepiheulaan. Ya yo tuh. Iya bener anu ronda ieu mah ieu. Siga-sigana ieu keur ngintei oge ieu. Ronda ieu mah jelas, soalna gerak-gerik si Kiwong jeung si Tamrin terus diperhatikeun, terus ditutur-tutur lah bener ieu mah anu ronda. Rasakeun ieu gerak. Bahan ngaganggu dararianya. Hai, saya tak. Kumawa nenek asup ka imah batur. Hayo. Waduh. Kumaha ya, Brin? Alah, tok sabingung-bingung disikat bae kadinya naon. Geus, ulah make basa-basi deui. Sikat bae babuk lah, tuman. Lain sakira nambahan ngagaruahkeun moal ieu ka kampung dieu. Nek ngagaruahkeun dek henteu daripada jiwa urang kaancam. Ieu mah dia ku aneh aing mah. Geus aya tuh urang bergerak mah ieu. Baledog lah. Keun aing baledog tuh. Aing ngahajar ti dieu. Sabo. Kunaon dia? Kunaon dia?
Aing nu malang euy. Tarang aing pun cunur ya, aduh kudu kumaha ya. Wah, iya mah ulah diengkeun. Ieu mah kieu bae. Ayo urang aku gorowok bae lah. Sangkan urang di hararudang. Lamun teu kitu urang nu bahaya ye. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekap keneu ladogi ka dieu padaran cerita Sunda cerita wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu ka-8. Atur nuhun dina sagala peratosanana sareng nyuhunkeun diapunten bili aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.